Nu kamari geus diamalkeun can. Geus anu nawaran teh nawaran. Nyare balik ti dia sarua tawaran deui. Pokona mah hutang can lunas mah terus. Hutang bejaan anu can apalun. Dai ditawaran teh dai. Ai salah gimana kudu ingat yang penting pamajikan we nu ingat. Nawaran cenah ceuk bisi nu teu apal kamari. Bagian bae. Dapo ngamat tugasna ge nawaran sakitu unggul. Najan 3 menit oge gitu. Ieu cenah. Sahur Kangjeng Nabi inna fil jannati ghurafan yuradhiruha min batiniha. Di surga teh aya kamar, aya bangunan yuradhiruha min batiniha. Jadi katempo luar ti jero. Wabil aksi jero ge katempo ti luar. Jika saking ku herangna jiga kaca, jiga kamar mandi di kota gini kan. Transparan. Eta naon kamar anu model kitu nu hebatna kawas kitu a'adda Allahu lil mutahabbina wal mutazawirina wal mutabadzilina fi. Disadiakeun ku Allah pikeun jalma-jalma anu keur waktu hirupna silih pikanyaan. Saling mencintai. Saling mencintai. Antara dua jelema urang boga saling mencintai kudu urang jeung pamajikan jeung pasangan jeung naon gitu. Urang lalaki jeung lalaki oge gitu. Lain itu maksudna gitu. Wal mutajawirin jeung silih longok, silih tempo, silih diarohan, silih silaturahmian, wal mutabadilin di mana-mana urang silih pikaresep, saling mencintai, saling perhatian, silih silaturahmian, kudu daek silih bere. Da jelema anu di dunia na kawas kieu, maka Allah nyadiakeun surga khusus keur jelema eta. Disadiakeun cenah surga khusus. Nepi ka dicaritakeun cenah kieu. Diriwayatkeun saur Sayyidina Ali bin Husain. Jadi Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali kagungan putra di Sayyidina Husain teh karana Ali deui. Sayyidina Ali bin Husain nyarioskeun idza jama'al awwalun wal akhirun. Di mana-mana jalma mimiti dimulai Nabi Adam wal akhirun jeung jalma nu akhir dihijikeun dina poe kiamat. Nada munadin maka bakal aya pengumuman dina poe kiamat. Naon eusi pengumumanana? Aina jiranullah fi ardihi. Kamana ari tatangga Allah di dunyana cenah. Jadi jelema teh di dunia tapi boga tatangga, saha jadi tatanggan Allah. Naon maksudna ieu teh? Di dunia Allah boga tatangga, jelema tatanggana teh. Ai pas ditanya kitu meureunana. Dina poe kiamat teh, patakumu taifatun minan nas yuridunal jannah. Maka nararangtunglah golongan manusia rek buru-buru manehna yuridunal jannah hayang asup ka surga. Ditanyalah ku malaikat, aina turidun? Ai maneh rek kamarana? Katingali jaket aya tulisan Indra Jagat. Payakuluna tuluy ngajarawab eta golongan jalma teh al jannata bade ka surga malaikat. Oh, bade ka surga. Lain meureunnan ari anjeun ka surga teh dihisab heulan teu. Mohon dihisab biasa gitu, alhamdulillah. Patakulul malaikatu man antum. Ari anjeun sebenarnya saha? Naon amalan anjeun waktu hirup? Nahnu jiranullah. Kami teh di dunia teh tetangga Allah. Tetangga Allah. Ditanya deui tah meureunnan, wa ma jiranukum? Memang ari tetangga aranjeun kumaha kitu nepi ka anjeun bisa disebut tetangga Allah? Nu disebut tetangga Allah di dunia teh kunna mutahabbina fillah. Kami mah jeung batur silih nyipikanya silih pika cinta. Lamun urang silih pikanya jeung batur eta teh dianggap jiranullah. Tetangga Allah cenah.
urang boga tatangga jelema beunghar nya berehan nya naon pokona mah teu pusing rek gering teu pusing teu boga beas teu pusing teu boga duit teu pusing naon sababna tatangga nya beunghar nya berehan beas teu kudu ngeclok hayang gering teu kudu riweuh tinggal menta ngeunaheun bannya jika kumaha nu jadi tatanggana Gusti Allah Rahman Rahimna Gusti Allah mah tidak terbatas bageurna beungharna tanpa batas jelema wae anu dijadikeun andelan padahal manehna ge boga kapusing tapi jelemana berehan boga banda najan manehna boga kapusing tetep we urang teh sok rada ngeunaheun teu hariwang lah urang mah pokona mah boga naon boga si anu boga haji awang tenang we teu boga biasa tinggal mangkat ka ditu gitu ibaratna teh gitu ai kitu teh patakulul malaikat ceuk eta para malaikat udkhulul jannah aya atuh geura arah suka surga ari kitu mah bro si maneh teh suka surga ai kitu saur Kangjeng Nabi teh ida kana yaumul kiamati ya'murullahu di mana-mana cenah engke poe kiamat saur Kangjeng Nabi maka Allah marentahkeun ayah duro baina yadaihi rajulani mu'minani dua pemuda dipanggil ieu pemuda teh iman dua nana sarua nu ieu Islam nu ieu ge Islam ngan beda unggul ahaduhuma asin wal akhar muti ari nu saurang mah getol noongna ari nu saurang mah getol salatna ngajina puasana nu ieu mah ngan pagawean nyekek botol Islam mah Islam ngan teu leupas nu ngaran nyekek botol kitu unggul botol panta ai kitu teh wakon mata dua nana mararawat anu Islam soleh maot anu Islam teu soleh oge sarua maot tapi lebah maot nate untung nate alal iman mah mawa najan doraka oge teu nepi ka coplok iman ai geus maot teh meureunan boga tugas meurentah malaikat penjaga surga malaikat Ridwan ngaranna penjaga neraka malaikat Malik ngaranna payak muru Ridwana ayyadhaba birrajul maka Allah marentahkeun malak Ridwan ayyadhaba birrajul alladzi kana mutian titah mawa jalma anu keur waktu hirupna taat dibawa ka mana ilal jannati geura bawa cenah Ridwan ka surga ieu wa yukrimahu mulyakeun eta jelema ai kitu teh pas dibawa murunan geus tareh ngadeuketan lawang surga payaqulu ana kuntu anhu radiyan ceuk eta jelema teh ridho Gusti Abdi atuh kalimatan surga ditinggalikeun piraku teu ridhonya wa ya'muru ajabaniyata malaikat jabaniyah tukang nyiksa diparentah ku Allah ayyadhabu billadzi kana asiyan nyeret jelema anu sapanjang hirupna tara ngaji tara salat hese diatur kumaha aing bae ka mana diseretna ilan nari kana neraka da ari jelema mah tergantung keur waktu hirup matak cekang Nabi naon ikmalu sing daek migawe amal najan urang teu ikhlas paksakeun pakullun muyassarun lima khuliqalah sabab setiap jalma bakal dinaon bakal digampangkeun ku Allah kana pitempakeun engke di akhirat sesuai jeung manehna pangbalikanana man khuliqalil jannah lamun jelema ku Allah dijieun pi surgaeun yusiro li amali ahli jannah bakal digampangkeun ku Allah ngajalankeun amalan ahli surga waman khuliqalin nar lamun jelema diciptakeun ku Allah pinarakaeun yusiro li amali ahli nar ku Allah bakal digampangkeun migawe amalan ahli neraka cocok meureuntah ahli neraka memang pagawean sapopoena kita teu nurut ahli surga ieu mah jelemana taat cocok tah ngan ieu ahli surga jeung ahli neraka bersahabat naon buktina bersahabat nuker ahli surga rek mangkat ngaji teu boga bensin dibere ku itu kalem bisi teu boga udud teu boga datang ka kami geus sadem gitu najan maneh tara ngilu ngaji keun poe dipangayukeun kuring nu mayarna mah tenang ieu bersahabat ya ai kitu teh eta jelema ahli maksiat nu iman teh diparentahkeun cenah ku Allah ku malaikat jaba diseret kana neraka tuluy kumaha wa yu'adzibunahu adaban sadidan maka ku malaikat jaban disiksa kalawan siksaan anu kacida bangetna cek eta teh naon sababna empangna disiksa itu innahu kana saribal khamri
sabab ieu jelema keur waktu hirup sok minum khamr nepi ka maot teu katobatan. Ari geus katobatan mah masing sapanjang hirup tuluy nepi ka 3 menit direk maot manehna tobat eueuh istilah lawang ditutup. Dihampura ku Allah oge. Nu penting naon tobat ieu teu katobatan. Pangna disiksa mah teu katobatan. Payadhabu al-muti'u dohikan masruron. Ieu dua dipisahkeun dua sahabat teh. Nu hiji diseret kana neraka keur disiksa, nu hiji di mah digiringkeun ka surga. Maka berangkatlah ieu jalma nu taat dohikan manehna susurian. Masruron bunga, reka mana berangkat nahwal jannah ka arah menuju surga. Faidah qaruba minal jannah, pas manehna deukeut ka surga, yasma'u nida'ahum min wara'i aya nu ngagrosora manehna. Dai tungguan cek si ketum teh. Si ketum ku dina neraka kekerbekan. Asa ayah sora wau di tukang teh gitu. Teuing da dia bakal wau mah ke lamun ka surga. Ting-ting dia anu tibalik di neraka si ketum ka surga. Ai kitu teh cek nu di tukang, billahi demi Allah, ya sahibi, ya habibi, wahai sahabatku, wahai kekasihku, irhamni kudunya anjeun ka kaula, wasfa'fi tulungan kaula. Cek eta anu keur disiksa teh. Faida sami'a al-muti'u dalikan nida, ari pas ngadenge kudu taat babaturan teh ya. Ngadenge kana suara eta manehna rek berangkat ka surga teh yakipu pi maudi ngajentul nangtung teu diteruskeun leumpangna. Wala yadkhulul jannah, teu jadi rek asup ka surga teh. Naon sababna? Boga sahabat sok mere udud teh ya. Keur kekerebekan dina neraka. Da harita ge urang pas ban kempes manehna mere eta keur nambal. Nah, payaqulu lahu ridwan. Ari itu diprotes ku malaikat Ridwan dapan ku anjeunna digendeng nepi ka surga teh. Cek malaikat Ridwan, udkhulil jannah, hayo gerak ka surga. Waskurillah, kudu bersyukur anjeun ka Allah sabab teu sakabeh jelema ka surga, anjeun diasupkeun ka surga. Anjeun mah salamet. Cek eta jelema teh, la adkhulul jannah hampurawan. Musugan mun ngomongna pas kitu. Hampurawan cenah ieu. Kaula moal hayang asup ka surga. Nah, make moal asup ka surga kumaha teh? Idhabbi ilan nar, cing pangmawakeun kuring ka neraka wae. Jelema teh kaos kieu ieu mah. Batur mah hayang ka surga teh belan ditimbang sidang dina poe kiamat nepi ka burder atuh jeung pangeran teh debat. Hayang ka surga, ieu geus dipermudah jalan ka surga ternyata hayang dibawa ka neraka bae cenah. Ai kitu teh ditanya ku malaikat Ridwan, "Kaifa adhabu bika ilan nar wa qad amaroni Allah an udkhilakal jannah." Rek kumaha cenah? Naon kaula rek mawa anjeun kana neraka sementara kaula diparentah ku Allah mawa anjeun ka surga. Wa ahdumaka bahkan kaula diparentah ngakhodam ka anjeun ngabakti ka anjeun. Payaqulu ar-rajul cek eta Ustaz Uday teh, "Ana la uridu khidmataka walal jannah." Kaula teu butuh anjeun, teu butuh surga. Butuh nage kaula masih ketum. Teu butuh anjeun kami mah. Teu butuh di khodaman, teu butuh di ladenan, teu butuh surga teu. Payuna di munadin, ari pas itu aya nu ngagero. Aya nu ngagero. Cek eta suara, "Ya Ridwan, wahai Ridwan. Ana a'lamu bima fi sirri abdi." Kaula leuwih nyaho kana isi hatena ieu jelema. Maksud manehna hayang kumaha? Walakin salhu anta ta'lamu ma fi domirihi, tapi maneh bisa hayang nyaho sok tanya ku anjeun. Naon maksudna manehna? Rek diasupkeun ka surga make hayang kana neraka sagala rupa. Sok tanyakeun. Wa yaqulu lahu Ridwan, maka ditanyalah ku malaikat Ridwan, "Lima la tadkhulul jannah?" Lain naon sababna anjeun make mung ka surga? Wa tardo binar, anjeun bahkan ridho kana neraka. Dijawab ku anjeunna, "Li annal asiya alladzi dhahaba ilan nar." Sabab ayah hiji jelema maksiat ayeuna dibawa kana neraka kana ya'rifuni fi dunya manehna wawuh jeung kaula keur waktu hirup. Ieu pentingna urang boga sahabat jelema soleh teh kieu. Butuh engke mah di ditu mah. Urang teu soleh ge kudu boga jelema soleh. Ngan urang kudu inget ulah sampai ka urang datang pas waktu butuh. Ieu mah kajian aya jelema soleh dieclokannya ku urang. Ku urang dibantu peperihkeun urang mah teu soleh jiga manehna mah bisa ngaji unggal penting, bisa salat berjamaah, bisa naon
ngabagi ka fakir miskin urang teu bisa kan urang ngandeketan we bisi manehna butuh naon urang bisa membutuh tenaga atau naon atuh. Nah gitu teh cenah. Oi kitu teh cenah kami teh ieu boga sobat jelema tukang maksiat keur waktu hirup manehna wauh pisan ka kaula gegeroan bahkan manehna teh menta ka kaula wa talaba minni as-safa'ata hayang ditulungan cing cenawan ya ana la aqdiru an ukhrijahu minan nar ari kaula mah ngahaja-haja hayang bisa ngaluarkeun sobat kaula tina neraka kaula teu mampu da amal kaula ge pas-pasan wa udkhilahul jannah tuluy kaula hayang ngasupkeun manehna ka surga kaula ge teu mampu deui matak eueuh dicara sebagai tanda persahabatan daripada manehna dibawa ka surga da kuring teu mampu ngasupkeun kajeun bareng jeung kaula jeung di neraka wae eta hebat kawas kitu. Urang rek dahar boga uduk hiji boga babaturan mare ngagidik ti isuk can nyatu cek urang teh aduh ayo urang dahar bareng bae lah cek manehna teh daripada urang ayeuna wareg sorangan maneh lapar mending keneh maneh lapar urang bareng urang mending babarengan kuduna eta tanda sahabat eta tanda sobatna jadi kurang sesakeun atuh remeh mah hiji sebagai tanda gitu. Oi kitu teh cenah paku nu mahu bil adab kajian kaula mah babarengan jeung maneh dina siksaan. Oi ku sabab kitu teh meureun bener sahabat sejati. Lain wae keur waktu hirup ngabela babaturan teh ternyata nepi ka akhirat kitu. Saur Gusti Allah, ya abdi anta bidobika. Wahai hamba kaula, anjeun anu padahal anjeun teh lemah lam tardo ayat habadali ka ilanar teu ridho boga babaturan di kana narakakeun padahal anjeun teh lemah nulungan teu bisa akhirna ku sabab anjeun saling mencintai anjeun kajeun ngilu kana neraka li annahu ra'aka fid dunya ru'yatan qalilatan nu padahal ieu jelema nempo anjeun di dunya teh teu lillah sakedeung sok sosobatan urang keur waktu hirup sabaraha lillah sabar ratus tahun atuh urang sosobatan jeung jelema da teu lila umur urang teh komo umur umat Kangjeng Nabi mah para rondoknya lain umur naungkul para rondok sagala rupana para rondok nya sagala rupa teh ieu teh naon cenah heueuh eta teh kanikmatan nu para rondok kitu teh awak dibere pendek pan nya naon sababna lamun awak dibere jiga Nabi Adam kabayang eta olok nyieun baju untung urang mah awak ngaleutik 2 meter ge mahi nyieun boeh oge gitu tuluy nawan urang mah malam Jumat teu lila dae anugerah eta teh anugerah sabab lamun lila teuing mah meureun kaburu ngaji manten naon mah gitu gitu teh apa jadi teh kanikmatan